kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Man lam ya'rif qadrani am biwujdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Sahajama anu teu nyaho, sahajama anu teu ma'rifat, sahajama anu teu mengenal kana kadarna atawa kana nilaina atawa kana berhargana nikmat nalika eta nikmat keur aya, mangka manehna bakal nyaho, bakal mengenal kana nilaina kana kadarna kana berhargana eta nikmat nalika eta nikmat geus eueuh. Jadi setiap manusia nu hirup di alam dunia wujudna teh geus diliputi ku pirang-pirang nikmat anu eta nikmat teh kacida berhargana, anu eta nikmat teh loba jumlahna. Contohna saperti aya 2 ceuli anu bisa ngadenge eta teh nikmat, aya 2 panon anu bisa ningali eta teh nikmat, aya irung anu bisa ngangse eta teh nikmat, aya bibir anu bisa cumarita eta teh nikmat, aya 2 leungeun anu bisa barang gawe eta teh nikmat, aya 2 suku anu bisa leumpang eta oge nikmat, jeung saterusna. Tapi ayana eta nikmat dina wujud diri orang masing-masing selaku manusia seringkali henteu dikenali sebagai suatu nikmat atau sebagai sesuatu anu bernilai tinggi, seringkali tidak disadari sebagai sesuatu yang amat berharga. Ari keur ayana mah eta nikmat-nikmat anu kacida berharga teh teu karasa mahalna, teu karasa berhargana, karasana asa barang teu sapira, asa barang sapele. Kusabab dianggap teu sapira, kusabab dianggap sapele, tuluy kadituna ku urang eta perkara-perkara eta nikmat-nikmat teh tara dimumule, tara dipupusti, malahan mah osok dimomorekeun. Teu kawas kana nikmat-nikmat nu aya di luar diri urang, saperti anu rupana HP atawa motor atawa mobil. Ari boga HP mah kena-kena hargana 24 juta, teu meunang dirampa-rampa acan ku batur. Ari pok teh cenah bisi lecet. Ari boga motor mah mentang-mentang hargana 60 juta, diteulina oge teu sirikna di tengah imah. Motorna digembok-gembokna oge dobel, tuluy lawang imahna diteralis besi. Ari pok teh cenah besi aya nu maling. Kakucapkeun leuwih milih sare jeung motor daripada sare jeung pamajikan. Ya kitu deui ari boga mobil mah abong kena mobilna samilieur, teu meunang kotor, teu sirikna ongga poe dimandian deui. Ta urang
Engge moal jauh ti kitu pinasi bakal ngarawat, tangtuna orang bakal ngajaga, niscaya orang bakal ngamumuwe kana perkara-perkara anu saperti kitu. Naon sababna? Di antarana sabab orang nyaho, sabab orang apa kana nilaina, kana hargana, kana mahalna eta perkara. Ayeuna lamun dibandingkeun antara nikmat anu rupana HP, anu rupana motor atawa mobil, jeung nikmat nu aya dina wujud orang sorangan saperti anu rupana ceuli jeung bengena atawa panon jeung awasna, mana anu nilaina leuwih berharga, mana anu hargana leuwih mahal? Leuwih berharga nu aya dina wujud ente daripada HP, daripada motor, daripada mobil. Tapi naha perlakuanana berbeda. Leuwih ngarawat, leuwih ngajaga kana HP, kana motor, kana mobil daripada ngarawat jeung ngajaga kana ceuli, kana panon, kana biwir, kana leungeun jeung kana suku jeung sajabana. Ceuli kotor mah diantep bae, panon kotor mah diantep bae, biwir kotor mah diantep bae, leungeun jeung suku kotor mah diantep bae. Lain diberesihan tapi kalah ngajakeun di kotoran. Ceuli di kotoran ku ngadengekeun aeb-aeb batur, panon di kotoran ku ningalikeun orat-orat batur, biwir di kotoran ku ngabohong ka batur, jeung saterusna. Talamun kitu kanyataanana, berarti salila ieu urang teh teu makrifat. Berarti salila ieu urang teh teu mengenal kana kadar nikmat Allah nu aya dina wujud urang sorangan. Lamun orang teu mengenal kana kadar nikmat Allah nu aya dina wujud orang sorangan, maka ada kemungkinan besar orang bakal dipaksa untuk mengenal betapa berhargana eta nikmat-nikmat Allah nu aya dina wujud orang sorangan, nyaeta ku cara eta nikmat teh dicabut tina diri orang masing-masing. Nalika eta nikmat nu tadina aya tuluy dicabut jadi eueuh, mangka nalika geus eueuh tadi dinya urang kakara bakal nyaho, didinya urang kakara bakal sadar yen eta nikmat teh kacida berhargana. Lamun cek ngagudang teh mah, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Itu kan cek lagu mah. Lamun orang geus gering tadi dinya kakara ku urang karasa betapa berhargana nu ngaranna kasehatan. Lamun ceuli geus torek didinya kakara karasa berharga na dengena ceuli. Lamun panon geus rabun tah didinya kakara karasa betapa berharga na awasna panon. Lamun geus setruk biwir teu bisa dipake cumarita, leungeun teu bisa dipetakeun kana barang gawe, suku tong borok bisa dipake ngalengkah, teu bisa dipake nangtung-nangtung acan, tah didinya urang kakara bakal nyaho betapa mahalna cumarita, betapa mahalna leungeun jeung gerakna, betapa mahalna suku jeung lengkahna. Teu bisa ditebus ku duit sakarung jang. Harta banda dunya barana sok sanajan geus beak,
dipake ngusahakeun supaya eta nikmat-nikmat anu leungit bisa balik deui. Tapi aya kalana eta awak mah angger keneh setru keneh eueuh pangaruhna padahal dunya geus beak ditukeran ku dunya teu cumpon. Matak cek dawuhan sabagian ulama, aksyarun nas la ya'rifuna qadra ni'am illa idza faqaduha. Ari kaloba anak manusia maranehna teu nyaho kana nilai suatu nikmat kecuali sanggeusna maranehna kalungitan eta nikmat. Tak kaayaan anu saperti kitu teh diantarana disababkeun ku kalalean. Ari keur aya mah dilaleikeun, diapi lainkeun. Sedengkeun ari geus eueuh mah diteteangan, diusahakeun. Matak orang ayeuna salaku manusia anu hirup keneh di alam dunya. Urang teh kudu mangpang mumpung awak keur sehat, mumpung umur keur ngora, urang geura ngamumule kana eta nikmat-nikmat Allah nu aya dina diri urang masing-masing. Kahijinya eta ku nganyahokeun kana kadar-kadar eta nikmat Gusti Allah nu aya dina diri, yen eta sadayana leuwih berharga daripada intan permata, leuwih berharga daripada mobil jeung istana. Ari nganyahokeun yen eta sadaya nikmati Gusti Allah jeung nganyahokeun yen eta nikmati Gusti Allah teh kacida berhargana, ta eta jadi bagian tina syukur nikmat. Terus sanggeusna nganyahokeun yen eta sadaya nikmati Gusti Allah, tuluy nganyahokeun deui yen eta sadaya nikmati Gusti Allah teh eta teh tetep jadi kagungan Gusti Allah. Sanggeusna nyanyo yen eta sadaya nikmat tetep kagungan Gusti Allah, tadi dinya urang takdim. Ai sabagian tina takdim diantarana nyaeta ngarawat jeung ngajaga. Ari ngarawat jeung ngajaga kana nikmat kagungan Allah, ta eta oge jadi bagian tina syukur nikmat. Ari syukur eta jadi alat pelindung diri, diantarana nyaeta alat anu melindungi diri orang masing-masing tina ganasna ajab Allah. Artina ari jalma anu bersyukur ka Gusti Allah mah moal keuna ku ajab Allah. Syukru nikmati ismatun minhu linikmah. Ari mensyukuri nikmat eta mangrupakeun pemelihara tina datangna bala bencana. Ari sabagian tina bala bencana khususna anu sifatna pribadi, contona saperti dicabutna suatu kanikmatan nu aya dina diri. Cek dawuhan Tuan Syekh Pudaya bin Iyad, faqala nikmatun jalat an qaumin fa'adat ilaihim. Sedikit sekali nikmat yang sudah hilang itu bisa kembali. Contohna jalma anu lumpuh ku alatan stroke, jarang nu bisa lempang deui. Jadi dari sekian banyak nikmat yang sudah hilang, sangat sedikit sekali yang bisa kembali lagi. Sangat sedikit yang bisa kembali seperti semula. Mata lamun dina urusan nikmat aya sabagian ulama anu ngadoa, anu diantara doa nate Allahumma arifna nikmataka bidawamiha wala tu'arif halana bijawaliha. Ya Allah,
kenalkan kepada kami nikmat-Mu dengan langgengnya nikmat itu, dan jangan kenalkan nikmat-Mu itu kepada kami dengan hilangnya nikmat itu. Eta doa anak para ulama supaya mengenal nikmat Allah ketika nikmat Allah itu masih aya dina diri orang, supaya jangan sampai nalika eta nikmat geus eueuh ti diri orang, tidinya orang kakara mengenal yang eta teh nikmat Allah anu kacida berhargana, anu kacida dibutuhkeunana ku orang saku manusia nu hirup di alam dunya. Jadi karasa berhargana ari geus eueuh mah pan kurang maslahat heueuh. Geus eueuh barangna kakara di aku eta barang teh sangat berharga, sangat dibutuhkan. Mata ti ayeuna urang kudu api kana nikmat-nikmat kagungan Gusti Allah. Kaasup kana nikmat nu aya di luar diri urang, contohna saperti sagelas cai herang. Eta sagelas cai herang ari keur aya mah da asa teu berharga heuh. Tapi coba ku ente bayangkeun seandainya ente adalah seorang raja anu keur aya di tengah padang pasir dina kondisi anu sangat kehausan, dina kondisi antara hirup jeung paeh, tuluy datang jalma mawa sagelas cai herang. Eta sagelas cai herang teh rek dibikeun ka ente tapi aya syaratna. Syaratna nyaeta kudu ditukeran jeung kerajaan ente. Lamun dina kayaan anu saperti kitu mah pasti ente teh moal mikir panjang deui heueuh. Demi segelas air putih ente akan rela menukarnya dengan sebuah kerajaan. Sebab kalengitan kerajaan mah tidak membuat ente mati, sedangkan temenang segelas cai herang mah bisa membuat ente mati. Jadi daripada kehilangan nyawa ku kahausan pan ente teh leuwih hade kehilangan kerajaan heueuh. Tadinya ente kakara nyaho betapa berharga na segelas air putih. Aya kalana ari keur ditembongkeun ku pangeran harga nama eta perkara anu tadina dipandang sapele teh ngadak-ngadak bisa jadi lebih berharga tibatan kerajaan. Matak dina palebah dinya orang ulah sok maida ulah sok nyapelekeun kana nikmat Gusti Allah. Sok sanajan ku batur mah ente teh disebut jalma sangsara misalnya, nu aya ngan sagelas cai herang jeung sapiring sangu. Mangka eta sagelas cai jeung sapiring sangu teh sungguh-sungguh sangat berharga jang. Buktina dina kondisi kahausan jeung kalaparan mah lebih berharga kena sagelas cai jeung sapiring sangu daripada HP, daripada mobil, daripada motor, daripada istana, daripada kerajaan heuh. Contohnya dina kondisi bencana aya duit sakarung ari eueuh beuyeunan mah pana tadi sakarung teh hargana linjang. Nu berharga keneh sangu sapiring jeung cai sagelas heueuh. Fa amarona Rasulullah alaihi wassalatu wassalam binadar ila man huwa asfala minna li alla najdariya nikmatallah alaina. Mangka Kangjeng Rasul alaihi wassalatu wassalam parantos merentahkeun ka urang sadaya salaku umatna dina urusan nikmat supaya orang sadayana teh memandang ka jalma anu leuwih rendah ti urang, sehingga orang tengah hinakeun kana nikmat Allah nu aya di urang. Dauhanana unduru ila man asfala minkum wala tandu ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tajdaru nikmatallah alaikum.
pandanglah jalma anu leuwih rendah ti aranjeun, ulah mandang ka jalma anu leuwih luhur ti aranjeun. Mangka ku cara saperti kitu aranjeun moal ngahinakeun kana nikmat Allah anu geus dipaparinkeun ka aranjeun. Jadi orang osok memandang kana nikmat Allah nu aya di orang sebagai sesuatu yang kecil sabab orang mandangna ka jalma anu saluhureun urang. Ningali kana boga mobil mah motor orang teh asa teu sapira, asa eueuh hargana. Ngatak cek dawuhan Kangjeng Nabi dina urusan nikmat mah ulah ningali ka luhur tapi kudu ningali ka handap. Contohna mun ente boga mobil second, alhamdulillah second oge teu kahujanan, teu kapanasan, teu kakebulan di jalan. Tuh tingali nu dina motor mah mun hujan kahujanan, panas kapanasan, mun kebul kakebulan heueuh. Lamun bogana motor butut, alhamdulillah butut-butut ge jag-jag keneh bisa dipake kalayang koloyong, bisa ngaringkes waktu. Tuh tingali batur mah bogana ngan sapeda hungkul, kaitu ka dieu berat kudu ngagoes. Komo dinu nanjak mah heueuh. Lamun bogana sapeda jadul, alhamdulillah jadul-jadul ge bisa keneh dipake. Lumayan talila teuing di jalan. Tuh tingali batur mah ka mana-mana leumpang teu boga sapeda acan. Lamun bogana suku hungkul, alhamdulillah suku masih keneh bisa dipake leumpang. Tuh tingali batur mah setruk, sukuna lumpuh teu bisa dipake leumpang, ka mana-mana didorong dina kursi roda. Namun bogana suku lumpuh, alhamdulillah lumpuh ge masih keneh hirup, masih aya keneh kasempetan pikeun tobat, pikeun ibadah bakti ka Gusti Allah heueuh. Teu tingali batur mah geus maotna loba teu nginum oplosan. Geus teu bisa balik-balik ka dunya, geus teu bisa tobat-tobat acan. Urang mah alhamdulillah hirup keneh masih aya kesempatan pikeun tobat, pikeun ibadah ka Gusti Allah. Tah eta contona ningali ka handap heueuh. Jadi dina urusan nikmat mah tingali ka sahandapeun supaya orang ngarasa beruntung, supaya orang muji syukur ka Gusti Allah anu parantos maparinkeun ka urang sadayana ku pirang-pirang kanikmatan anu sami pada agungna, anu sami pada berhargana, anu leuwih gede ti batur.